Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kepin. Mangga urang keureuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun Gumilar yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka anjeun tari maguratan nasib anika. Kolebat karalas pamajid tiasa tempat ngan sakolepat geus lapat-lapat ti kajauhan nu katembong ngan bajuna wungkul anu bodas. Dugi kadinya nya kanca. Mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana gumilar nu dibalangkeun ku pamajid kana gawir gogorolongan ngagulutuk kalebak mangkaning gawir pinuh kurungkun nu rarembet ku areuy-areuyan geeuman kuting jelegedegna mangrupa leuweung rarembetan anu pernahna antara kampung Cibalieur jeung kontrak Miramar. Awakna ngageblug teu jauh teh hiji guha nu dieusian ku si colat. Hiji maung sancang nu kacida gedena tur galakna. Geus kitu we keresana nu maha kawasa. Nu teu weleh nang tayungan sarta welas asih ka makhlukna. Sanajan gugulutukanana teh ti babaranting jeung kapagutan ku cucuk rungga. Tapi awakna mah teu cecel boncel lantaran baju kulit maung teh kacida kuatna iwati calanana anu saroeh wak awek teh. Si colat nu harita kabeneran keur aya di guhana barang adenge sadaya barang ragrag teu jauh ti tempatna muniang hudang ngalenghoy nyampeurkeun sungut guha ambeuna nu kacida seukeutna barang lo teh kaluar geus kanyahoan bau-bau aya manusa sarta kumanehna kaambeu yen ieu manusa teh nu geus kungsi nulungan ka manehna. Gerem si colat nyuara nu maksudna mah mere nyaho yen manehna aya di dinya. Tapi nu didago-dago teh taya mecenghul tembong sareng bauna masih keneh napel dina irungna. Ragedai manehna kaluar rurut reret bari teu garam gerem. Ret teu jauh ti dinya kadeuleu aya nu ngajoprak baju jeung tergosna coreleng teu beda we ti kulit manehna. Lenghoy disampeurkeun bari teu eureun-eureun ngagerem. Gog gigireunana panonna nu seukeut pinuh ku bulu mencrong kanu ngajoprak teu empes-empes. Gerem disada deui nu maksudna mah ngageuingkeun. Tapi gumilar anu memang kaayanana geus ruksak nu kacidaparnana jongjon teu usik teu malik
ngana pasna nu masih keneh katempo nu diebrehkeun ku renghapna netelakeun yen masih kana hirup kacaangan ku cahaya bulan luhureunana. Gaur si colat ngagaur sorana handaruan pinuh ku sima pileumpehan tong boro-boro neuleuh rupana ku ngadenge sorana oge geus matak gempeur pinuh ku kasieun. Kabeh sasatoan nu maratuh di dinya malabur, malah sabangsa manuk mah loba nu plak-pluk maruragan. Bakating ku ngarasa reuwas jeung sieun. Kajudi ku sarerea yen si colat teh raja leuweung nu keur ambek. Gaur, si colat bisa deui leuwih hebat tibatan tadi. Tapi gumilar jongjon ngalempreh teu beda we ti nu keur sare tibra. Tergosna nu harita rada nyingkab. Ku si colat dikuar kaer ku suku hareupna. Tembong. Ayeuna mah rupa beungeut sakabehna. Nu tutung ngagempeng. Bari jeung getih wuwungan. Si colat teh hiji sato nu memang teu ngabogaan natikoh saperti manusia. Tapi nalurina mah bisa ngabedakeun kaayaan beungeut gumilar ti heula-heula jeung beungeut gumilar nu katempo ayeuna ku manehna. Sakurang-kurangna manehna boga sangkaan yen ieu jelema teh keur boga kanyeri. Manehanana oge ti heula geus ngalakonan waktu kacugak ku cucuk tea. Kasurung ku rasa ieu gerem. Manehna ngagerem bari usaha satekah polah nyeret gumilar rek dibawa ka guhana. Tapi kawasna bae heseun. Manehna teu nyaho kumaha carana mawa ieu jelema sangkan teu ruksak. Reg eureun nu saterusna ngadangong gigireunana. Dalila manehna luak liuk bangun curiga bisi aya nu nganyahoankeun. Geus kitu kalawan matak teu kaharti ku akal. Ajaib ka bina-bina. Ana jurung kunung teh. Manehna nangtung kawas manusa. Teu tatapasini deui. Regeyang we. Gumilar diangkat ku dua sukuna nu hareupna. Anu satuluyna manehna ngadigleu lempang ku dua suku tukang asup ka jero guha. Sok gumilar digolerkeun dina taneuh anu camut-mut pinuh ku lukut. Geus kitu lagedai. Si colat nyampeurkeun ka lawang guha. Tuluy ngadangong yang hareup kaluar. Sakedeung ngagerem ngalieu ka luhur. Nempo bulan nu keur meujeuhna mencorong caangem prai. Sapenting eta mah si colat ngadangong we dina sungut guha kalawan teu sakarejep hees. Mun jelema mah manehna teh meureun keur ngajaga bisi aya naon-naon anu bakal ngaganggu kasobatna nu harita keur ngalempreh di jero guha. Kudatangna nu ngadadak sarta dina kaayaan nu sakitu ripuhna. Si colat oge boga anggapan yen sobatna teh tangtu aya nu ngabinasa. Ieu sababna pangna manehna ngajaga di lawang guha dibelaan teu hees sapeupeting. Kanja dangu sadayana lain deui guyur iburna di wewengkon kontrak Miramare. Kabeh-kabeh pada nyaritakeun yen si belang teh geus binasa lantaran peuting tadi patutunggalan diadu jeung pamajid guruna si Gobang. Nu geus lila ngaranna teu kakocap lantaran nyirnakeun maneh meuseuh diri ngisat awak nyamuni di lemburna.
Oge nusok mineng kapangih mencilkeun diri di basisir sancang, menekung mujas medi didinya. Lain bae si Gobang jeung sabaturna nu mawa beja teh. Malah kumaranehanana mah dihaja, diuar-uar, bari pinuh ku rasa agul jeung rasa sombong. Dumeh binasana si Belang teh ku guruna pribadi. Atuh Kiraksa jeung Arman katut nyarum nya kitu deui Pak Uhi. Terluput pada mereka terangan. Kasakur anu nanyakeun. Ongko maranehanana opatan. Kapangih tinggal oler. Teu kuat ngayonan pamajid nu anggapanana lain jalma jore-jore. Disarebut jelma sakti. Ngan tina perkara terus leungitna si Belang, saurang oge eueuh nu nyahoeun. Ngan dipaparah ku kira-kira bisa jadi si Belang teh terus dipikeun ka leuweung atawa mun hirup keneh meureun terus dibawa ku pamajid ka lemburna. Kaayaan di lelewek kontrak Miramare. Ngadadak alum nguyung. Ku ngadengena ieu beja. Kabeh ngarasa bela sungkawa sarta bari nyurucud ngaluarkeun cimata. Kitu soteh rakyat leutik nu geus pada ngarasa kahutangan budi. Ari cara si Gobang mah sabaturna katut tuan kawasa jeung para usung esangna. Teu sirikna pesta gede barang ngadenge beja si Belang binasa teh. Lantaran geus tangtu ayeuna mah bakal jongjon mun rek kitu rek ieu teh moal aya nu ngaharu biru. Di antarana nu ngarasa sedih teh ngan Pak Uhi jeung Arman. Anu minangka pangparnana. Pak Uhi atuh sasat ku incuna sorangan. Oge sieun katempuhan kudu jadi dulur. Beu, bisa kumahaeun teuing mangsal hapi ambekna upama bener Wijana atawa Gumilar teh nepi ka hanteuna. Apan pangna disingkurkeun sina cicing di Cigodeg oge. Sasat nyingkahan pibalaieun di lemburna. Arman atuh pantes rek kitu oge. Puguh ka sobat dalit. Katambah ngarasahan nyelu tacan bisa nepungkeun deui Wijana jeung kapilanceukna. Anu masing nepi ka ayeuna oge. Nyarum. Boh ka inung bapana. Tacan nyarahueun. Yen si Belang teh nyaeta Wijana. Jelema nu salilana diceceleh lantaran dianggap jelema tayakawani teu beda ti hayam lisung. Ninggang di aki sidik barang adenge kitu kaayaan nu kaalaman ku Wijana. Teu talangke deui. Beulenyang we. Manehna indit ka kontrak natanyakeun kumaha jujutanana ieu perkara. Nu didatangan teh Pak Uhi. Kabeneran keur nyampak. Atuh bring we bareng ka imahna Kiraksa. Kabuka weh ayeuna mah ku sarerea yen si Belang teh si horeng sabenerna mah geuning Wijana incuna Pak Uhi. Atuh geus lain di kieuna. Boh Kiraksa boh Nyi Arum ngajenghokna. Komo Nyi Arum mah nepi ka ngoceakna sagala. Ditungtungan kulesna kapaehan. Nyeri perih ariras ku kalakuanna sorangan. Hanyakal, hanyelu, gegetun, campur jeung rasa deudeuh nu pohara. Kiraksa atuh jadi ngahintul. Pang-pangna mah ngarasa era ku diri pribadi atah sasar kurang riksa. Si horeng nu kumanehna diceceleh teh geuning buktina mah si Belang nu kumanehna dipuji didama-dama. Lantaran lain sakali dua kali ngalakon bebelana ka manehna sapiri umpi. Ngan Arman nu teu rengot-rengot nembongkeun ka kaget teh. Iwal Cipanonna nu ti tadi oge geus beueus ku Cipanon. Majid, Majid. Teu sangka satungtung buuk. Andika boga kalakuan sakitu hinana. Geus aya tauna Andika ngaleungit ti alam rame. Cenah ngadon nyepi nyucikeun diri. Tapi ayeuna kabukti jiwa anjeun molongpong kosong.
katumpakan ku idajil laknatullah nu nyanding dina dirina si Gobang. Majid, ulah sambat kaniaya, ulah ngeunah-ngeunah, tunggu kaula nu bakal ngayakeun balitungan. Kaula pilawaneun Andika, kolot jeung kolot deui lawana. Aki Sidik nyarita bari teu tinggal ti kekerot. Anona tembong hurung ngebrehkeun kaayaan hatena nu pinuh ku rasa dendam. Mang nyerikeun kawijana nu dina waktu ayeuna tacan kanyahoan kumaha nasibna. Namun Aki pamajid teh sanes jalma bantrak-bantrakeun. Wawasena luar biasa. Tenggelanana peureuss sarta ngandung hawa panas. Kuring opatan waktu harita mung sakotea pisan. Teu tiasa walah kaya oge. Sadayana pada ngutahkeun getih. Ceki raksa setengah ngelingan. Daya halangan. Sanajan bener manehna sakti mandraguna. Kaula moal mundur. Sanajan satunjang beas. Rawe-rawe rantas malang-malang putung. Ulah ringrang. Ku halangan. Ulah bingung. Ku harungan. Paribasana sanajan manehna bisa ngapung. Pasti disusul. Lompat ngapak sagara tangtu diudag. Majid. Ulah sambat kaniaya. Ulah nyebut teuing-teuingeun. Bongan lampah Andika sorangan. Hayang dihina deungeun. Tungtungna Andika tanwande rentas ku tingkah. Labuh kulaga sorangan. Bongan lampah nirca geus bae penal ku diri pribadi. Janten bade kumaha saterasna maksud Aki ayeuna? Saena mah urang milari jangjana heula we. Ceuk raksa. Ongkoh nanya, ongkoh meresaran. Bade nyusul ka Cibalieur. Pangrasa hate pasti wijana teh ku Ki Majid dibawa ka lemburna. Aki Sidik kawas nu geus pasti. Bade iraha. Ayeuna ge teh halangan. Mung pengrineh. Kanca dangu. Arman jeung Nyi Arum anu geus lilir tina kapaehanana. Barang adenge maksudna Aki Sidik rek nyusul ka lemburna Pamajid. Duanana meni haripeut hayangan milu. Tapi ku Aki Sidik dihulag. Lantaran maksudna Aki Sidik mah Pamajid teh rek disanghareupan ku sorangan patutunggalan. Wayahna daragoan bae di dieu. Lain teu percaya. Ngan cek rasa Aki. Jelema model Ki Majid mah rek diayonan ku Aki sorangan supaya jongjon. Cek Aki Sidik nyaritana taya bangun riuk-riuk ngarasa seber atawa sieun. Geus puguh sang hareupaneunana mah leos bae Aki Sidik balik ka lemurna. Sadatang-datang barabat we dicaritakeun ka Nene Usi kumaha kaayaanana wijana ayeuna. Maksudna rek terus nyusul ka Cibalieur. Hal eta oge dibejakeun. Pikeun pibatureun keung mah si Rawun arek dibawa. Lumayan. Sanajan bener oge sato tapi iceusna mah alah batan jelema. Rap Aki Sidik dangdan. Dikampret bodas di calana pang si bodas. Seolah-olah ngimbangan pakaianana Ki Majid ngan teu make jubah. Oge teu soren pakarang. Minangka leuwihna teh lawan sutra beureum nu mangrupa karembong dibeulitkeun kana cangkengna. Sanggeus cacarita sakedeung jeung Nini Usi. Rupana bae papatah heula dumeh rek ninggalkeun nu tacan karuhan irah-irahana bakal balik deui. Rut Aki Sidik turun ti imahna. Si Rawun monyet kukutanana ngabarengan gigireun. Bangun nugrah naker. Dumeh rek dibawa nyanyabaan. Maksudna mah supaya ulah aya nu nangenan. Aki Sidik lalampahanna henteu make jalan biasa anu ngabulungbung.
Tapi ngahaja motong jalan torobosan anu masih keneh rembat kurungkun harieum ku kakayon anu mangrupa leuweung nu ancal-ancalan paselang jeung reuma nu ngampar mutuh matak pikakeungeun. Sajroning leumpang teh hatena mah teu jongjon keukeuh nyolok kawijana kumaha kaya nasibna waktu ayeuna. Tapi menurutkeun kareteg hatena wijana teh mangsa ieu masih keneh aya di kieuna ngan tacan dipastikeun di mana ayana. Nah aya di Cibalieur atawa aya di mana. Tapi sanajan kumaha oge pasti kudu bisa kapanggih. Ras ka pamajid nafsuna jadi beuki ngagedur hurung. Ingat kadinya leumpangna beuki digancangan ngagedig taya kakagok leungit we sifatna aki-aki nu canael bangun carang takol teh ayeuna tembong saujratna dangong lalaki nu taya karingrang jeung kakeueung nu memang sifat-sifat manehanana nu waktu keur ngora. Kanca dangu sadayana gumilar geus 2 poe 2 peuting ayana di guha kalawan ditungguan ku si colat nu teu ingkah gigireunana bari garam-garam teu puguh mun jelema mah maung teh ngarasa bingung kudu kumaha nyapilakueun nungguan manusia nu teu usik teu malik kawas geus teu nyawaan. Ayeuna gumilar geus eling tina kapaehanana. Kacida ngarasa kagetna, barang inget bet aya di guha, turug-turug ditungguan ku si colat. Teu kaharti saha nu mawa kadinya. Ras inget ti heula teh manehna galungan jeung pamajid nepi ka kasoranana. Sanajan manehna ayeuna geus eling deui, tapi kaayaan awakna geus kacida payahna. Ulah boro-boro bisa cengkat. Ngobahkeun anggota badan ge geus teu kaduga. Malah ngobahkeun bibir oge geus teu bisa. Iwal Cipanona we nu gular-gilar. Rutret ngareretan si colat. Nu satia nungguan teu ingkah-ingkah. Ari awak kacida panasna. Sakujur badan karasana ngaheab lir nu diduruk. Ngan awahing ku welas asihna Gusti nu Maha Suci. Manehna ayeuna bisa kapareng hirup keneh. Tapi sanajan sakitu payahna, ingetanana mah masih keneh panjang. Ras kapauhi, aki sidik, ka Arman, malah ka Nyi Arum pisan. Pantesna teh, aki uhi ayeuna keur kokot tetengan neangan. Lantaran sakanyahona, keur basa manehna tarung jeung pamajid teh, saurang oge eueuh nu nyahueun. Tungtungna manehna ras inget ka inung bapana sarta aki-akina. Babakuna mah kamang salhapi nu mangkuk di Cipacing. Lamun aing nepi ka hanteuna teh matak penasaran teu bisa panggih heula. Ngadadak bray gambaran keur waktu aya di lemurna. Narembongan ebreh kawas dina gambar. Si pasar keur kakerjetan waktu rek ngaleupaskeun nyawa bari awakna boborot ku getih sarta pejitna budal badil. Musuh-musuhna nyaeta Bahdira katut babaturanana. Padi Maiti katut nyiningsih. Eta kabeh-kabeh mulangkeun deui ingetanana ka jaman ka tukang-tukang. Tungtungna berbei celak nalem bereh
cipanona mapai pipi, terus ngagedat rag-rag ka hanapeun ceuli karasana haneut. Ari si colat nu cita tadi nungguan bari nyerangkeun gerem. Disada lirih bari ngagode-godegeun huluna. Buntutna nu panjang teu kupat kepot plak plok neungeulan taneuh. Sabot keur kitu ngadadak hulu si colat eureun udah gideugna. Ceulina nu tadina kocop ayeuna ngadadak cengkat. Jurung kunung nangtung tuluy ngagerem sarta neuteup beungeut gumilar anu keur culak cileuk. Jurelat si colat malik gancang naker. Gajeleng sababara luncatan. Manehna muru ka lawang guha. Gog nagog ngadangong nyang hareup kaluar. Red kebelah katuhu kalebah nu rembet kurungkun kaso. Katampo aya nu keur leumpang ting arungkug. Gajeleng si colat kalebak jurelat. Susurumun nyumputkeun awakna dina runggunukna rerembetan. Heg depa bari buntutna kupat kepot. Matana mencrong seukeut kanu keur laleumpang. Kuniang maju ngeteyep. Tuluy nyulusup ka tukangeun kaso jajalaneun. Jelas karepna rek ngabongohan nu keur laleumpang ting arungkug. Lar nu ngaliwat ka hareupeunana si colat geus ngadepong, sagabru-gabrugeun rek ngarontok. Ngadadak ngarenggo, lantaran apal salah saurang nu ngaliwat teh nyaeta monyet baturna sobat manehna, nu ayeuna keur ngalempreh di guhana teu walakaya. Grem, si colat ngagerem geuman. Aki sidik nu harita keur jongjon leumpang kadua monyetna, rikat malik. Nya kitu deui si rawun, mani ti babaranting. Upama aya tangkal kai gede mah, geus tangtu manehna narekel naek. Ieu mah manehna ngejat ka tukang, nguliwed kana tonggong dununganana. Si colat aki sidik ngagero apal lantaran aya gurat hideung nu ngerdat dina tarangna. Gerem. Si colat disada deui, tetep ngadakom. Tapi posisina geus robah teu jiga-jiga nu rek narajang. Di dieu padumukan maneh teh colat. Sisinarieun maneh teu ngarontok kalah kagaram-gerem. Aki sidik nanya, kawas ka jelema. Tapi bari tetep taki-taki lantaran pinuh kacurigaan. Si coreleng mah lakuna licik. Si colat tetep ngagerem, bari naleukeumkeun gadona kana taneuh. Sanajan bari beungeutna tetep yang hareup ka aki sidik. Tapi sikepna kacida anehna, lantaran siga pisan nu taya maksud rek ngabinasa. Aki sidik leuwih-leuwih ngarasa aneh jeung kagetna, lantaran si rawun nu tita tadi nyumput ka tukangeunana. Ayeuna manehna maju ka hareup bari cekrah-cekroh kawas nu nang tanggalungan. Atuh si colat deui ngarayap turun. Anu tungtungna ieu dua sato teh adu hareupan. Nu hiji cekrah-cekroh ngak-ngak nguk-nguk. Sedeng nu hiji deui garam-gerem bari ngagode-godegeun huluna. Tapi saeutik oge teu nembongkeun yen ieu dua sato teh arek padungdung silih arah pati. Nah salah kitu ieu deudeuan teh. Aki sidik gigisik. Leuwih-leuwih aki sidik ngarasa helokna lantaran ayeuna sidik kadeuleu. Si rawun teh keur disurung-surung ku bangusna si colat. Kawas nitah supaya naek kana tonggongna. Si rawun atuh sanajan bari merod. Tapi teu burung we manehna leumpang ngagugu kana kahayang si colat. Bari sungutna teu repeh cecerewetan melong ka dununganana. Lain ari menta tulung mah, tapi lakuna siga-siga nu menta dituturkeun. Kasurung ku panasaran hayang nyaho kumaha jucungna ieu dua sato. Teu talangke deui terus we. Aki sidik nuturkeun
sanajan dina hatena mah teu oleh ratug tutunggulan. Atuh saha nu teu ngarasa rempan. Lempang kudu nutur-nutur maung nu keur nyurung-nyurung monyet. Terus nonggoh mapai-mapai rerembetan nu garintul pinuh ku batu. Antukna hanjog ka tempat nu rada datar. Beungeut hunyur nu kaitung luhur oge. Bre hareupeunana tembong lawang guha. Nepi ka dinya si Rawun meron. Keukeuh sanajan disurung-surung oge. Ku bangusna si Colat. Tetep manehna mugen. Ngarasa sieun meureun ari kudu asup kana guha mah. Geus kitu mah si Colat teh teu maksa. Gajreng we manehna asup ka jero guha. Balik deui kaluar terus ngagerem. Gebrus deui ka jero guha. Kitu jeung kitu we meunang tilu balikan. Ai. Pasti di jero teh aya naon-naon Rawun. Hayu ka dieu urang tempo. Ceuk Aki Sidik. Tanpa ragu-ragu deui geblus we manehna asup. Teu pati poek teuing lantaran bilik-bilik guha teh tina batu anu ngajungkiring. Sela-selana marolongo. Bisa katembus ku sinar panon poe. Komo lebah katungtung nama caang. Lantaran pangparatanana teh nembrag kana batu gede. Nu di luhurna molongo asup awak manusa. Breh Ki Sidik mireungeuh nu keur ngagoler. Kumireungeuh bajuna oge geus apal. Teu tatapasini deui. Gobrug bae dirontok bari diceungceurikan. Hatena lain deui ancurna. Mireungeuh kaayaanana Gumilar geus sakitu sareatna. Asep. Dedeh teuing. Nepi ka kieuna nasib hidup teh. Majid. Tetela anjeun teh masih keneh Majid nu baheula. Lain Majid nu geus nyucikeun diri tina raraged dunya. Majid. Nepi ka tega taya ras-rasan. Andika ngagunakeun semu gunting ka incu kaula. Tunggu Majid. Ulah ka ngeunahan. Dagoan engke pamales ti kaula. Aki Sidik bari yang cerikan Gumilar teh manehna bari susumbar ka Majid anu geus ngakaya nganiaya kawijana nu geus dianggap incuna pribadi. Gumilar nu keur ngalempreh kadatangan ku Aki Sidik sarta monyetna teh ngan ukur bisa ngarobahkeun dua bibirna ngawangun imut kutina ngarasa bungah-bungahna. Bari dibarengan ku ngeyembengna Cipanon anu tinggal rendang dina juru-juru panon anu ceuleuyeu surem. Nambah-nambah ngangres ngeunesna hate Aki Sidik. Anu oge Cipanonna terus murubut. Masihan badan nu keur ngajepat taya-dayana. Si Rawun atuh gawena ngan ngak-ngak ngukuk we tunjangeunana. Lamun dititenan mah matana oge pipilueun baseuh. Sedang si Colat depa di gigireunana. Bari garam-gerem lir nu milu sedih. Tapi oge ngarasa gemes kanu nandasa Gumilar nu ayeuna geus dianggap sobatna. Geus karuhan nyaksian Gumilar nu sakitu kaayanana. Aki Sidik terus we kaluar ti guha. Tuturubun kalebak kahiji ranca nu tadi kapareng kaliwatan. Arak ilik sigan wae di teangan. Sugan aya naon we nu bakal bisa dipake wadah. Kebeneran. Red manehna manggih batok kalapa nu masih napal dina tapasna. Kope dicokot dipake nyuk cai tina ranca. Geus kitu. Neker deui manehna nanjak muru ka guha nyampeurkeun deui Gumilar. Sadatang-datang teh ge kue diuk nyang hareupan anu gering. Sanggeus sawatara jongjonan neuteub. Reup Aki Sidik munajat ka Pangeran nu Maha Kawasa. Jumerit dina atina sasambat ka mantenna bari ngadua
neneda supaya Wijana disalametkeun. Sanggeus sapatara jongjongan. Nya Aki Sidik beunta. Cai nu dina batok diusapkeun kana beungeutna anu keur ngalempreh. Tetela Aki Sidik teh lain bae pinandita sabardarana. Ieu mah jalma nya soleh nya tawakal. Tapi oge pinter, wanter, rucita, bujangga. Nya wanian, nya sagala bisa, nya luhur elmuna. Panadana diijabah ku pangeran. Gumilar dadak sakala bisa ngobahkeun awakna. Rasa peurih sarta rasa dunyak serak sakujur badana ngadadak musna kasilih ku rasa tiis dingin paripurna anu nyegerkeun sakujur badana. Rupa nu tadina genteul geuneuk ngadadak ilang tanpa karana taya tapak-tapakna acan. Nu ngajadikeun Gumilar ngorejat hudang. Wah bro gue ngarangkul ka Aki Sidik ceurik bari ngarau dampal suku. Teu kudu helok, teu kudu heran. Gumilar tadi ngalaman ruksak sasat dilantarankeun ku elmu panemu jampe pamake deungeun. Nya sipatna pamajid. Nu waktu harita dirina keur kalimpudan ku nafsu saitonia. Ayeuna Gumilar dadak sakala pulih deui ka asal. Balejag teu sakara-kara. Oge dilantarankeun ku elmu panemu pangduana Aki Sidik anu dina dirina padet ku sifat-sifat ilahiyah. Anu geus tangtu. Sifat setan eta moal bisa nandingan kana sifat-sifatna pangeran. Sakedet netra bisa diusir tanpa komentar. Saperti diusirna baheula. Bongan baheula ka pangeran. Takabur, dir, teu daek sujud tunduk ka Nabi Adam. Deuh Kasep. Jamakna lalaki mah. Ieu teh coba ti pangeran. Pikeun nguji kandal ipisna iman urang. Ceuk Aki Sidik bari ngusapan anu keur nyuuh. Nya dicengkatkeun. Aki. Upami teu kabujang sumping Aki. Kumaha pinasibeun diri abdi. Gumilar masih keneh nginghak. Gegedena mah kajurung ku rasa bungah sarta kebek ku rasa syukur ka pangeran. Dumeh datang pitulung anu teu disangka-sangka. Geus kitu we. Memang pangeran mah teu boleh murah asih ka abdina. Nganu jadi helok teh kumaha teh sababna pangna hidep aya di dieu. Aki Sidik nanya pinuh ku kakaget. Abdi teh ngalaman kasoran ku pamajid guruna si Gobang Aki. Ceuk Gumilar ngawalon bari tungkul. Eta mah Aki geus nyaho. Aya bejana. Ngan ieu mah naon pangna hidep aya di dieu. Saha nu mawa? Duka atuh Aki. Da emut-emut teh. Parantos ngagoler we di lebet buha bari dituguran ku si colat. Walon Gumilar bari ngaret ka maung anu keur ngadangong milu nyaksian teu jauh ti Siraun. Aki Sidik kabawakeun ngareret. Si colat ngagerem tandani nganyakeun mun bisaeun ngomong mah piraku teu bebeja yen Gumilar teh dibawa ku manehna ka dinya. Pitulung pangeran deui bae. Ceuk Aki Sidik ngagarendeng. Bari hate mah teu boleh ngarasa helok. Komo mireungeuh kaayana si colat jeung si Rawun. Mani kawas nu layut pisan. Dalah kamanehna oge si colat teh semulindeuk teu jiga-jiga sato galak. Aduh kanca cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya.
Insyaallah enjing jaga ninggeto Yuhanca urang lajengkeun deui muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca, atur nuhun. Di carita urang tunda di hanjuang siang tenden di handelem sieum paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.